dan kita lamun capek saeutik awakna teh hidup padahal udud mah ngeureuyeuh teh mah main HP ngeureuyeuh ngobrol ngeureuyeuh gitu ngan awak rada capek panteu ngarti dea kabeneran aya alasan keur henteu ngaji maka di mana ditanya ku babaturanana nah maneh beuteung ngaji jawabanana urang galeri nyareri awak beda jeung urusan duit mah lamun hujan teh amek-amekan sih pas rek kaluar ti mah dek nyalirkeun duit tuluy hujan baru mah ngomong goblok teh hujan aing pusing je beueuh jas jatuh kan naon sababna sabab kana duit mangat tak ieu nu penting di urang teh sararea kudu ngarti hirup teh sararea kudu faham hirup teh ngarah naon ngarah bahagia di mana bahagia di dunia oge bahagia di akhirat tak ieu nu masalah sararea jarang ngarti karena urusan akhirat jarang faham karena urusan akhirat urusan dunia mah insyaallah sararea paham